paraca ya orang Kristen ya keistimewaan ya nu paling pakai dalil adu kekuatan jeung Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa, sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuan Syekh Abdul Qadir leuwih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema, gum biiznillah. Kang Syekh Tuan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu, gum biizni. Tandingan ku sia. Tuan Syekh Abdul Qadir, Kangjeng Nabi Isa mah, gum biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuan Syekh Abdul Qadir mah aing mah moal make biiznillah, biizni aing mah. Gum biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa besi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun. Umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biinilah deui. Masya Allah. Nah, cek William, tidak ada manusia seperti Isa. Sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya. Buburungan. Mamanukan. Siapa buburungan? Heran aing heset bahasa Melayu segala buburungan. Kan urang mah mamanukan, ayeuna mah burung-burungan. Henteu menang buburungan. Salah tamun buburungan, burung-burungan. Aing mata kararese bahasa Melayu geus hayang aing lah. Kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa. Aing kitu mah bangsa Melayu cengkareng, gondrong, bolang, teu hayang aing mah. Teu hayang mata aing teh dikembangkeun ku situ. Yo, gua cariin lu egok di sini. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والديك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطير كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين والله أعلم بمرادih qala waktuna ngadauh Allahu sapa Gusti Allah ing lepada Isa Isa kang puteranang Siti Maryam Uzkur eling sira Isa nikmati sunalaika ingatase sira wa ala walidaik lan ingatase bapa biang roro siara wa ala walidaik bisukriha kalawan syukuring nikmati iz ayatuka waktune nguatan isun ka ing sira wa itu kategese nguatan insun ka ing sira biruhil kudusi kalawan ruhil kudus Jibril tegese malaikat Jibril tukalimun sahalera rasan sira ing manusia halun minka minal kafi kuda dihal saking kafi ayatuka ing dalam lapat ayatuka fil mahdi ing dalam ayunan etif lan tegese bocah cilik wa kahlan lan tengah tubuh yufidu kang maidakeun ya kahlan nuzulahu ing durun dan turunkeun Kangjeng Nabi Isa qabla sa'ating dalam sadurunge kiamat li annahu rufi'a
satuhune Kangjeng Nabi Isa iku den angkat Kangjeng Nabi Isa qoblal kuhulati ing dalam sadurunge tengah tuwuh ka masa bako kaya barang kang wis dingin ya emak ya Ali Imran ing dalam surat Ali Imran wa id allamtuka lan waktune ngawurukan ingsun ka ing sira alkitab ing tulisan wal hikmata lan hikmah wat taurat lan taurat wal injil lan injil wa itakhluqulan waktune ngadamel sira minatini saking endut kahayati thairi kaya tingkai ka surati thairi ing umpamane ing rupa burung wal kapu ismun bimana mislu antai kap iku isim kang tetep kalawan mana mitu mapulun yaiku dadi mapul bi ini kalawan idin ingsun Patan puku makani usira piha ing dalam hayati thair pataku maka anaya hayati thair iku burung biini kalawan karep ingsun birodati tegese kalawan karep ingsun wa tubri ulan ngawaraskeun siralak maha ingkang buta wala rasolan kang cara biini kalawan karep ingsun wa itu khrijulan waktune metuakeun sira al mauta ing pirang-pirang kang mati min kuburihim saking pirang-pirang kuburan nenek mauta ahyaan ale pirang-pirang kang urip ini kalawan izin ingsun wa id kafautulan waktu negah ingsun bani Israil ing bani Israilan kasaking sirahina hamu waktu dede jaya bani Israil kababi kotlika kalawan ngabunuh ing sirah iji tahum waktu nenekan isirahum ing bani Israil bil bayinati kalawan sakahe mujizat al-mujizati tegese sakahe mujizat faqala alladzina kafaru maka ngucap sapaung akeh kang pada kupur ya alladzina kabe minhum saking bani Israil in oranana ma oranana hadza apa ikilah iki alladzi jita bihi kang nekani sira bihi kalawan ladzi illa sihrun mubin angin iku sihir kang nyata wa pikiraatin lan iku tetep ing dalam qiraat suwiji sahirun utalaban sahirun ay Isa tegese Kangjeng Nabi Isa وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ Wallahu a'lamu bimuradi wa id auhaitu lan waktu ngawahyuan ingsun ilal hawarina maka maring kaum hawariyin kabeh ambartuhum tegese marenta ingsun hum ing hawariyin ala lisani ngatase lisani Isaan tegese bian kalawan yentang imankeun sira kabeh bi kalawan ingsun nabi rasulilan kalawan rasul ingsun Isa tegese Isa qalu maka ngucap ya hawariyin kabeh amanna ngimankeun ingsun sadaya bima kalawan karone bi wa bi rasuli washhad lan nyakseni sira bi annana muslimun kalawan satu de ingsun sadaya iku kang muslim kabeh iku kang muslim kabeh. Ayat ieu neruskeun ayat nu kamari di mana kamari dijelaskeun bahwa engke di yaumul kiamah para rasul-rasul dipanggil ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ditanya para rasul teh dipenta pertanggungjawaban tentang tabligur risalahna. Kena kasaksian ku umat kena kadenge ku umat, kena kanyahoan ku umat. Maksudna hendak mengecek mana umat nu iman ka rasulna di masing-masing zamanna jeung mana umat anu teu iman bahkan ngalawan ka rasul-rasulna. Maka rasul dipanggil ku Gusti Allah di BAP. Ditanya soal nyampaikeun risalahna. Masya Allah. Ulah-ulah rasul dipanggil ku Gusti Allah anu ieu teh ancamanana neraka. Sangkilang bupati bae di peta pertanggungjawabanana, gubernur di peta pertanggungjawabanana, DPR di peta pertanggungjawabanana, nyana teh kesang badag kesang halus. Lamun nyana teu main jalan dapur bahaya. Untung jalan aya dua, hiji jalan hareup, kadua jalan dapur.
lolobana pejabat make jalan dapur. Iyalah lantaran dipenta pertanggungjawabanana presiden ndek mikeun jabatanana ka penerus bangsa. Ieu dipenta pertanggungjawabanana selama nyana menjabat 1 periode atau 2 periode. Apa yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak pelaksanakan dengan aturan-aturan. Lantaran singa ada negara urang teh lain milik pejabat, kutitipkan bangsa dan negara ku cek Bung Karno. Bahasana ge kutitipkan. Bener sia nyekal titipanana aman. Teu bener sia di dunia bisa aman lantaran bisa jalan dapur, tapi tidak ada yang bisa aman di Mahkamah Agung Rabbul Jalil di hadapan Allah Subhanahu wa taala bakal disaksian ku urang bagaimanakah Bung Karno dulu dan bagaimanakah Soeharto dulu dan bagaimanakah Gus Dur, bagaimanakah Megawati, termasuk orang yang kecil Habibie. Bakal dipenta pertanggungjawabanana kok bisa lucut eta tim-tim termasuk SBY 2 periode dipenta pertanggungjawaban ku Gusti Allah engke di Rabbul Jalil urang sebagai saksina. Muncul coba saksi nu pernah di presidenan ku SBY coba dia. Wah kabeh berdesak-desak. Mun berdesak-desakan saya saksi. Kumaha sia ieu? Waktu presiden SBY jadi presiden teh bensin kumaha? Wah. Dan lain sebagainya buruh ditanya, petani ditanya, pedagang ditanya, kabeh ditanya. Di dunia mah bisa lulus di MK, di dunia mah bisa lulus di KPK, di dunia mah bisa lulus di berbagai kendala lantaran bisa jalan dapur di hadapan Allah. Malaikat batu bisa disogok lantaran malaikat batu beukeun dahar. Bagian dahar jadi nyogok make naon atuh malaikat tadi dibere awewe aing mah teu hayang cek malaikat. Teu hayang emang polisi asal dibere awewe we haji bae irungna beukah. Wah, ini makanan gua. Eta. Ieu ge Rasul teh dipanggil ku Gusti Allah. Ndek ditanya soal tabligur risalahna sesuai atawa henteu. Nu bisa ngomong sakitu ge Rasul teh tepat-tepat bae. Ngelaksanakeun tugas dan nu pohara. Begitu dipanggil ku Gusti Allah, kumaha jawabna? Qalu la ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Nu bisa jawab kabeh ge nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Da Gusti nu Maha Uning kana urusan-urusan anu gaib mangga nyanggakeun nu ngajawab. Panggil Kangjeng Nabi Isa. Isa maju. Maju Kangjeng Nabi Isa. Tanya ku Gusti Allah. Selama maneh hirup di dunia dijieunkeun pangeran ku umat Kristiani, dijieunkeun Tuhan ku umat Katolik, dijieunkeun pangeran ku umat Kristen, Protestan. Nah, ieu maneh teh nitah ka umat bahwa maneh teh pangeran. Nyangakeun sadaya-daya Gusti ka Gusti. Gusti nu Maha Uning abdi beusi kacaletot ngomong Gusti. Rempan abdi lantaran ieu teh seuneu di sakelilingna. Salah seren naraka. Teu mamrih eta Rasul, teu mamrih eta nabi, teu mamrih eta wali, teu mamrih eta kiai komo kiai sakupi. Wah, seren tah manggeuskeun. Atau komo lurana tamang. Oh, geus tah mamotokodimin ka nerakana ge tamang. Hese, ieu mah mahkamah anu luar biasa ieu. Ngegeter kabeh ge caraka berhadapan jeung kenyataan ieu. Mantap Kangjeng Nabi Isa ge nyarieta. La ilma lana innaka anta 'allamul ghuyub. Gusti nyangakeun sadaya-daya mangga da aya catetanana Gusti. Tanya Raqib, tanya Atid. Mangga abdi mangis teu bisa nyarita beusi kacaletot. Isa iz qala Allah waktu nyarita Gusti Allah ka Kangjeng Nabi Isa maksudna didongengkeun
bakal ieu teh padahal mah engke di akhirat didongengkeun nu bakal terjadi di akhirat ka urang supaya umat-umat Katolik, Kristen, Protestan termasuk umat nu lain nyahoeun kejadian-kejadian nu bakal ditanyakeun jaga di yaumul kiamah. Masya Allah. Dibacana kuari dimensi pikiran urang ke alam akhirat, alam hisab, alam mahsyar. Ieu teh keur caritakeun di alam mahsyar, urang bakal nyaksian. Dicaritakeun kuari abeh nyaweun tateta. Bangsa Katolik, Protestan, Kristen di samping eta supaya umat-umat nu lain ge nyahoeun Kanjeng Nabi Isa bakal dipanggil ku Gusti Allah, bakal ditanya jeung dicaritakeun keistimewaan Kanjeng Nabi Isa. Padahal Kanjeng Nabi Isa lain pangeran. Iyalah dicaritakeun kuari kurang. Padahal mah ieu nyaritakeun jaga nu bakal terjadi di yaumul kiamah. Untung urang ngaji, alhamdulillahirabbil. Jadi nyaho, geus pikiran urang kuari ulah mikiran dasi. Ulah mikiran sapatu herang. Ulah mikiran jas, ulah mikiran samping, ulah mikiran jabatan, ulah mikiran pamajikan. Ulah mikiran anak, kuari teh urang ngahayal, ieu teh di mahsyar. Tadi geus gadahar uduk, oh masalah guys. Di mahsyar ieu. Ya Allah. Direnung, torikoh mah alam teh mulyana Baitullah, mulyana para malaikat termasuk malaikat Jibril. Kemudian direnung deui ku para waliullah mah Baitul Maqdis, direnung deui neraka, direnung deui surga, direnung deui mizan, direnung deui jembatan Shiratal Mustaqim, direnung deui ketika orang di BAP. Renungan-renungan etalah anu membuat dorongan ke batin seseorang nu ngerenung supaya bangkit semangat ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Mun teu direnung urang kos urang kieu bae. Geus urang mah atuh kuari mah ngadengekeun renungan-renungan para wali-wali Allah. Anu geus jadi nya nama dekeutna jeung Gusti Allah teh renungan manehanana ku urang dibaca oh kitu. Januturkeun mah hese aya qanaahan, aya zuhudan, aya uzlahan. Kemudian ku urang teh tadi deuleu merenung ka zuhudna para wali, qanaahna para wali, tawakalna para wali. Beuh hese jasa lantarannya nama keur carita zuhudna bae nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan saha jelemana satangerang coba ulah budak sakola geus sama sakola mah ngeueuh jurusan kiai bae nu aya jurusanna eueuh hiji-hiji aja nu aya bagikeun nu eueuh ulah diteangan teu cuma teu moal bukan naon geus kitu mah eta orang Cisoka tong ngomong bukan naon teu kitu mah. Ieu mah hendeuk lain nyaritakeun bogana naon, hendeuk nyaritakeun ibadah ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Eta cenah dahar, mun masih keneh mikiran dahar, sia ulah make norekat-norekat. Cicing sia ditu ngejedog tu ngojeg sia. Mun masih keneh nyaritakeun dahar nginum, ngojeg di ditu ulah nyaritakeun torekat. Nyaritakeun torekat mah deuk pepegatan jeung dunia. Emang dititah, ulah loba omong sia disoekeun sia ku aing. Can datang berarti ilmuna. Encan datang dahar mah nu ngaturna Allah lain urang, nginum mah nu ngaturna Allah lain urang. Urang mah dititahna ge ibadah ka Gusti Allah. Cak Gusti Allah laksanakeun hak sia ibadah ka aing. Urusan rezeki aing nu ngatur, ulah sok bilu-bilu urusan aing. Sia mah aing urusan aing ku sia dipilu-pilu, aing urusan sia teu dilaksanakeun. Tolol sia. Urang lamun dikitu-kitu di akhirat, maju. Geus rarasaan teh rasa aing neraka. Geus boga nya ge rarasa asana. Sabaraha taun je hirup di dunia? 60. Pake naon? Lolobana hirup di dunia? Dagang. Hasil dagangna pake meuli sawah. Hasil sawahna pake kawin ka karaon. Cek malaikat wah ieu makanan gua ieu. Malik. Cek malaikat Zabaniyah, Malik. Ieu hiji ieu. Mangsa urang ieu, jahanam bukakeun jahanam.
sia di dunia 60 tahun tulisan salat mah saeutik jasa ngan lebaran doang. Ilo lobana sia dagang bae dagang pandagang mah urusanna eta mah rezeki. Urusan rezeki mah pan Gusti nu Allah nu ngatur. Cak Gusti Allah ge rezeki mah aing nu ngatur. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Teu setiap nu kumalangan di dunia boro-boro jelema cacing. Allah nu ngarizkian. Tuma Allah nu ngarizkian. Sia geus ikut campur urusan Allah, ai urusan sia salat sagala puasa henteu. Cek jabannya seret. Geus ulah loba omong temen nu kos. Seret. Diseret cek pemajikan haji. Dadah. Cek aja sial kada alai. Sia ge bakal di BAP ya sia. Aduh, eta urang lamun diinget kadinya masyaallah. Ndeu kumaha nu mantak direnung, ieu keur cai renungan para wali. Wali teh ngarenung, mun aing di BAP disaksian ku manusia triliunan engke, nu nga-BAP na malaikat, perintah Gusti Allah, salah neraka. Beuh, ieu aing hirup. Coba eta hana sugih henteu kadaan. Lamun sugih onaman cara batur seubeuh di dunia pan aing mah nya capek mamanggul waluku. Nya capek nutur-nutur buntut kebo. Nya capek aing dahar ge nganjeng lauk asin bae. Ai di akhirat ieu kos kieu eta renungkeun ku urang. Salamet moal aing sih. Masyaallah lamun urang ngarenung ka dinya ketika urang ditanya, sia sok ngaji kan ka Cilongok?" "Sok." "Make motor naon?" "Scoopy." "Menang di mana?" "Ngridit." Teu nyaho sia ngridit haram. Hah? Mun urang ngarenung ka dinya, Gusti Allah meureun cilaka. Geus lah, Scoopy jual, ngridit nu gede deui. Ya Allah, ilah renungan-renungan deui urang teh ditah ngarenung alam dunia, renungkeun ku urang. Nu amal bakal kabawa ka alam akhirat renungkeun ku urang. Eta teh tafakur teh ngaranna. Tafakur jeung muraqabah diaturlah ku ahli-ahlina yakni para wali-wali Allah. Jalan untuk usul ke Gusti Allah 3, hiji tafakur, 2 muraqabah, 3 zikir. Zikir mah tah mah jangan ngabenturan nafsu-nafsu urang. Zikir mah jangan benturan dong. La ilaha illallah perjalananana anu kudu dilaksanakeun ku urang. Zuhudna, qanaahna, tawakalna dan lain sebagainya. Ai sakadar zikir doang mah zikir. Watuh urang ge aing ngariung ka dulu cau ampuna gede panjang zikirna. Mun cau nu laleutik teh cau naon kana? 11. Zikirna 11 bae cau na ge laleutik ieu mah. Eta zikir urang. Tapi masalah emang datang kadinya tuh terus bae ngan ieu mah keur carita jelema nu murni, jelema anu berpangkat insan kamil, anu lurus ka Gusti Allah tanpa pernah melirik sebelah mata ke dunia, tanpa melirik karena jabatan, tanpa melirik karena tahta. Hiji be Allah. Ieu nu kurang rek dihawalan teh jelema nu model kitu. Masyaallah. Nah ya Kanjeng Nabi Isa dipanggil ku Gusti Allah ditanya, "Ya Isa bin Maryam azkur ni'mati 'alaika wa 'ala walidayk idh ayyadtuka biruhil qudus." Keistimewaan Kanjeng Nabi Isa alaihi salam di dunia ayat 7. Keistimewaan Kanjeng Nabi Isa di dunia ayat 7 sangat menonjol, luar biasa. Di luar jangkauan manusia, di luar konstatir manusia. Hese neangan tandingna model Kanjeng Nabi Isa alaihi salam. Tapi kan datang ka kiwari moal aya tanding Kanjeng Nabi Isa mah keistimewaana dipuat di Al-Qur'an nu bakal kadenge ku urang engke dipenta pertanggungjawaban di hareupeun Allah di Rabbul Jalil. Urang kuari geus nyaho keistimewaana 7. Hiji, hei Isa putra lalaki Maryam, inget anjeun karena nikmat kaula nu telah dibikeun ka anjeun jeung ka indung anjeun. Kudu disyukuran nikmat tersebut. Kaula nu agung cek Gusti Allah melen mere nikmat ka anjeun 7.
hiji Isa inget anjeun iz ayyatuka biruhil qudus waktuna kaula nguatan ka anjeun biruhil qudus dengan malaikat Jibril kumaha mang tukallimun nasa fil mahdi wa kahla borosot Kangjeng Nabi Isa lahir tanpa bapak. Kangjeng Nabi Isa mah putra daripada Siti Maryam. Nu Siti Maryam teh hamilna. Diperintah ku Gusti Allah malaikat Jibril teh tah niup leungeun baju Siti Maryam. Ditiup eta mah sakadar sabab doang tampak itu ge bisa. Malaikat Jibril niup, beteungna langsung karasa hamil lah. Dicaci dimaki Siti Maryam. Lompat ka leuweung. Tanpa bicara Siti Maryam lantaran Siti Maryam waliatullah lain jelema sambarangan Siti Maryam teh jelema nu murni jeung suci nu bakal ngalahirkeun manusia murni jeung suci tapi samemeh kelahiranana Siti Maryam dicaci dimaki dianggap pezina Siti Maryam teh panjang dongengna nu geus didongengkeun di surat Ali Imran ieu mah neruskeun rek nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lu bakal dipertanyakeun ku Gusti Allah. Lahir ke dunia Kangjeng Nabi Isa mah keur diayun keneh dibantu ku malaikat Jibril bisa ngomong. Lantaran dituduh zina Siti Maryam. Kulantaran dituduh zina, orok tersebut ditanya, begitu ditanya nyarita Inni Abdullah ataniyal kitab kulama hamba Allah nu dibere kitab ku Gusti Allah Injil bakalna hamba Allah hiji saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu di ayunan saha tah anu ngabantuan ngomong keur waktu nyana aya di buayan keur manehanana jadi orok biruhil kudus malaikat Jibril jadi pendampingna dioyakeun ku malaikat Jibril sungutna lisana dibere bisa ngomong hakikat nama Gusti Allah anu nyandingkeun malaikat Jibril ka diri Kangjeng Nabi Isa alaihissalam kadenge inni Abdullah ataniyal kitab kadenge ku masyarakat hiji nomor kaduana engke bakal nyarita deui nu sarua bahasana wakahla setengah tubuh. Ieu ayat wakahla nandakeun yufidu nuzulahu qabla sa'ah bakal turun deui Kangjeng Nabi Isa memeh kiamat. Lantaran aya bahasa wakahla. Wakahla teh umurna setengah tubuh. Kangjeng Nabi Isa waktu diangkat ke langit ku Gusti Allah dikejar-kejar ku Yahudi umurna 33 tahun 3 bulan 3 poe. Itulah Kangjeng Nabi Isa diselamatkan ku Gusti Allah ari aya di luhur langit. Tanda ayana di luhur langit ketika junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mi'raj pendak sareng Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Aya keneh di luhur. Masyaallah. Jag-jagwa ringkas tah Kangjeng Nabi Isa diangkat ka luhur langit disalamatkeun ku Gusti Allah nu dongengna geus dicaritakeun dina surat Ali Imran ayalah jelema anu akur jeung Kangjeng Nabi Isa atawa anu persis jeung Kangjeng Nabi Isa dibunuh disalib dianggap Kangjeng Nabi Isa pecinta Kangjeng Nabi Isa disalib nu kuari kieu bae teh tadi salib teh make calana-calana aca nu dianggap pangeran eta teh lain Kangjeng Nabi Isa alaihis salah Kangjeng Nabi Isa naik ke luhur langit diangkat ku malaikat Jibril ieulah tah ai iz ayyatuka biruhil kudus ai nguatan ka anjeun cak Gusti Allah hai Isa dengan dibarangi ku ruhil kudus tukallimun nasa fil mahdi anjeun bisa nyarita waktu keur di ayunan wa kahla anjeun bisa nyarita anu sarua bahasana ini Abdullah ataniyal kitab ketika anjeun diturunkeun di langit ke dunia engke di akhir bakalna dunia kacau balau anu luar biasa di mana-mana
huru-hara sekup lati mimiti sekup keluarga RT desa kecamatan kabupaten wah tuntutanana macam-macam ekonomi lah tuntutanana politik lah dan lain-lain macam-macam antara negara ribut walut dunia Islam terpepet anu bener-bener hayang nyalametkeun agama lumpatlah ke Mekah tanda jelema bakal lalumpatan ke Mekah Mekahna sekitar haram bakal dilebaran di kuari geus mulai apapun yang terjadi milik siapapun cak raja ini harus dijual dibeli ku raja dilebarkeun kuari geus terjadi Madinah dilebarkeun ieu teh nya nama nyaho atau teu nyaho kana riwayat eta nu dijelaskeun ku Kangjeng Nabi bakal kos kitu bae engke ti negara masing-masing Indonesia Malaysia, Thailand, dan berbagai negara kobo nu dareket mah di Timur Tengah, Iran, Irak, Turki, Pakistan, India, wabeh datang hatta di Eropa, Spanyol, hatta di Amerika dan lain sebagainya datang ke Mekah nyalametkeun agama. Kebenaran kayak pemerintahan teh deui membuka lebar-lebar. Geus nego jeung berbagai negara lantaran terjepit di negara masing-masing. Kuari mah masih hesek ede urang jeung igobah di Mekah. Baheula babari kuari hesek engke babari deui asup ke Mekah teh untuk penyelamatan agama, melindungi Baitullah dan lain sebagainya. Engke bakal cari cing di Mekah. Engke menunggu manusia adil Imam Mahdi. Kenu bakal didongengkeun di Qurtubi turunlah Imam Mahdi untuk melawan musuh Allah ialah Dajjal turun Dajjal tekuat Imam Mahdi turunlah Kangjeng Nabi Isa alaihis salam Kangjeng Nabi Isa engke turun sanggeus turun ke hararudang nu aya dina surat Kahfi yakni ashabul kahfi Muksal mina tamliho martunus saribunus dunwanus saribunus kafiar kapsatak tayatatea kabeh hararudang untuk menjadi tentara Allah mengikuti Kangjeng Nabi Isa alaihis cek sakaulna lain kitu iya Imam Mahdi heula lantaran memehna Dajjal heula Dajjal teh pohara jasa bisa hiber ti Amerika ka Indonesia kamari bakal karak David hungkul engke mah bisa hiber ti Amerika ka Inggris, ti Amerika ka Jerman, ti Indonesia ka Arab, hiberannya nama naon dicekal jadi emas, leungeun ka tuhu bakal jadi surga, leungeun keca bakal jadi neraka. Nyana ngaku-ngaku pangeran, asal teu percaya dibunuh ku nyana, asal teu percaya dibunuh. Mending dibunuh teh ngan saukur dibunuh mah, dibunuh, diusap, dihudangkeun percaya henteu si aing pangeran. Jelema kualut kabeh sujud ka Dajjal, kuari mah kakarak sujud ka atut doang. Engke maka Dajjal ujianana. Dajjal disujuda, oh iya pangeran teh, hayang duit, cekel, yo, hayang emas, cekel, yo. Ujianana naon kebutuhan urang. Cak urang kulon teh kami mah ieu geus eueuh cai, gabang, cai, hujan, maju. Turun dirinya. Wer. Ditanya, cukup hujan? Cukup ngincan cai cukup. Eureun sia hujan. Endeu kumaha deui? Ndek kumaha deui kuari mah kakarak impes daging bae ge sarujud jelema. Kakarak bunga bang bae ge sujud. Kiai nu haram-haramkeun dicaci dimake ceun teuing aing mah kerasa siang kamu disidang di hadapan Allah. Aing geus nyampaikeun ka sia. Tapi awas ya. Kuat henteu sia nang tangan siksa Allah. Nah, ieu kuari ge sararujud ka nu koskarar itu. Jabatan disujudan tanpa jabatan moal dahar murtad sia. Murtad sia maca 2 kalimat syahadat kuari geus mulai diacak-acak engke mah Dajjal langsung nah didinya datanglah Imam Mahdi beserta bala tentara Ashabul Kahfi nu aya di Yordan dibuka ku Gusti Allah blah buukna bakalna 2 kali lipat tangtungan manehanana buajang atuh ribuan tahun tiba heula di zaman Raja Dikianus zaman Raja Dikianus ada teh ribuan tahun. Wah, buukna panjang, kukuna pararanjang. Kumisna pararanjang. Pan hirup jana hirup atuh teh dikerut-kerut ya silet meureun di jero. Mendeting seremna tuh. Boro-boro perang urang neuleun abe asal budak leutik mah neuleun ge pae. Sawan atuh boro-boro neuleun nu eta. Urang neuleun nu aya di urang bage bukna rada jabrik setik kumisna panjang matana beureum janggotna kitu malotot budak leutik sawan
atau komo iya ribuan tahun aja dikucir kujana kumis suara ranjang yang mata buru nyebut kalimah la ilaha illallah asana kafir ya kafir kapaksa tak kusieun kapaksa kusieun aing mah neuk syahadat bae kurang sieun melawan lah ayeuna ngajungkel beak geus dajjal turunlah Ya'juj wa Ma'juj anu dibenteng ku Dzulqarnain nu aya dina surat Kahfi raja sadunia dua Islam teh hiji raja Dzulqarnain nu pernah ngabenteng laut nomor kedua Kangjeng Nabi Sulaiman alaihis salam raja kafir ge sadunia dua nomor kahiji raja Namrud nomor kedua Firaun jadi sabanding bae eta Firaun dinasti Firaun terus datang ka kuari dinasti Firaun datang ka kuari dinasti Firaun 1 Firaun 2 Firaun 3 kuari ge Firaun nu kasakean lah melain Firaun mah tu moal dibom Irak melain Firaun mah moal dibom atuh kitu Libya melain Firaun mah Firaun dinasti Firaun dilanjutkeun termasuk dinasti Islam ngan kedinastianana geus dikaburkeun diganti padahal terus bae nah ieu engke kakarak turun Kangjeng Nabi Isa alaihis salam berjuanglah Kangjeng Nabi bahkan kawin Kangjeng Nabi Isa di masa eta makmur dunia teh kamakmuranna geus hese dicaritakeun jelema syahadat kabeh jelema Islam kabeh jelema iman kabeh ieu bakal taya dalilna ke panjang dongengna deui ieu mah keur nyaritakeun bahwa Kangjeng Nabi Isa diturunkeun deui di langit setelah dinaikkeun umur 33 tahun 3 bulan 3 minggu 3 poe turun deui nyarita nu sarua kok bisa sarwat itu ayat tuka biruhil kudus cek Gusti Allah aing teh geus nguatan ka anjeun melalui ruhil kudus Jibril selalu ngabarengan anjeun ingat anjeun Isa hiji nikmati Gusti Allah eta nikmat kedua wa idza lamtukal kitaba wal hikmata wat taurata wal injil inget Isa ketika maneh rada gede begitu maneh asup ke berbagai pendidikan anjeun eueuh nu ngawurukan tapi bisa nulis sorangan Kangjeng Nabi Isa mah bisa nulis sorangan eueuh guruan begitu asup ka madrasah guruna geus dikanyaokeun Pak Guru nu bakal dicaritakeun poe ieu teh sekian poin anu kagetan guru jeuh nyahoeun balik isukna kitu ge deh begitu asup deui ka majelis dicaritakeun guru poe ieu nu rek dicaritakeun teh nu rek disampaikeun ka murid anu poin kadua poin katilu cipari budak jagoan kieu diantepkeun geus coba katilu kali ge kitu keneh terus coba nulis bisa sorangan dek nulis naon me nulis bahasa Arab nulis bahasa Suryani nulis bahasa Latin nulis Cina pan hese jasa Cina mah hese jasa nulis cak urang mah sugan teh berkembang orang bahasa tulisan teh sugan mah kembang ros orang kan tulisan eta di dunia kekayaan Gusti Allah aya nu kos kitu aya deui urang mau mah teu kaharti orang kunyana ge teu kahartieun eta teh dibantu ku malaikat Jibril sehingga nulis naon bae jana teh paham bisa ngarti ya Allah ya Rabbi keistimewaan Kangjeng Nabi Isa lain lalawara bahkan nyahoeun nu diayakan nu di kantong anjeun teh eta teh aya kertas tulisanna di jero anu kageteun jelema jiban bisa nyaho kitu Isa ya Allah ya Rabbi wa iz 'allamtukal kitab tadi mana di jero naon pesak anjeun kantong anjeun tah aya kertas 2 lembar tulisanna tulisan Arab bahasana nu dicaritakeun anu kageteun panjelema kageteun wah Isa lain sambarangan jelema cenah ieu mah ieu na ieu wa id 'allamtukal kitaba wal hikmah jeung hikmah kajadian-kajadian isuk bakal nyaho Kanjeng Nabi kajadian nu bakal terjadi isukan geus nyaho bulan hareup geus nyaho katukang dicarita-caritakeun berhikmah
artinya jujur jasa, adil jasa, pas jasa caritaanana jeung kenyataan hikmah haram. Lamun nyarita isukan hujan tepat, bulan hareup bakal terjadi anu tepat jasa, hikmah ngaranna. Di benak hati anjeun teh tah aya terselimet ka dieu mang ka dieu kunaon. Di jero hati anjeun gugula ka nyawa aya naon hayang kawin jeung urang Subang nya oh sia sok loba omong ka nyawa ka nyawa Masya Allah eta teh nang Gusti Allah. Ingat Isa ketika maneh ku kaula dibere nyaho urusan tulisan nulis naon bae maneh nyaho urusan hikmah maneh nyaho bahkan wat Taurat wal Injil kitab Taurat maneh mapan nyaho maneh nyaritakeun ka umat anjeun dina kitab Taurat diturunkeun ka kitab ka Kangjeng Nabi Musa mah eusina sakean dibacakeun ku Kangjeng Nabi Isa teu pernah belajar Kangjeng Nabi Isa tapi bisa. Masya Allah urang mah belajar datang ka kolot teu bisa-bisa datang ka kuari teh teu bisa-bisa bae geus jang ngajina nundutan bae teu bisa-bisa. Aduh, masalah sih, masalah lah cara iki suka moal ngaji atau lo sih moal ngaji beki bodoh atuh sia sakitu ge ngaji bodoh komo teu ngaji anggeus-anggeus tuh. Waz-Zabur jeung kitab Zabur nu diturunkeun ka Kangjeng wa Taurat wal Injil berikut Zabur ge nyahoun diturunkeun ka Kangjeng Nabi Daud komo Injil mah nu diturunkeun langsung ka Kangjeng Nabi Isa alaihis gideg kabeh jelema di saat eta angkat topi kabeh ka Kangjeng Nabi Isa bingung kabeh menghadapi Kangjeng Nabi Isa lantaran kaistimewaan pohara leutik keur di ayunan bisa ngomong engke ngan engke mah engke bakalna geus jang urang mah nu dicaritakeun di yaumul kiamah ketika Kangjeng Nabi Isa diturunkeun engke encan engke di zaman mantes zaman Imam Mahdi encan kalaksanakeun ieu wakah lama nomor kaduana Kangjeng Nabi Isa bisa nulis berbagai bahasa tulisan-tulisan bisa nomor katiluna nyahuun kana eusi kandungan di jero hate manusia bahkan tulisan-tulisan jeung nyaritana tepat sangat berhikmat jujur adil moal aya mungkir ka ucapan Kangjeng Nabi Isa. Nomor selanjutnya apalin kitab Taurat apalin kitab Injil kitab Zabur komo Injil mah pohara jasa geus teu bisa kukumaha manusia saat eta menghadapi zaman Kangjeng Nabi Isa alaihis salam. Mana dari keistimewaanna ingat Isa cak Gusti Allah wa takhluqu minat tini kahayati at-tayri fatanfukhu fiha fatakunu tayran biizni. Kangjeng Nabi Isa teh nyokot lempung kemudian diemple-emple dirupakeun manuk manyar. Manuk manyar nya sia ka manuk manyar. Teh nyarahoeun sia mah manuk manyar mah mun usim panen baheula lolobana manuk manyar. Manuk manyar teh resepeunana jeung ayana ku Gusti Allah entah mah saat-saat geus barareukah. Teh eta teh babarengan jeung manuk peking. Nu mantak di sawah teh aya bebegig. Eta teh jang nyingsilnan manuk manyar jeung manuk peking. Sisa teh nyaho pan? Ya sia mah pabrik nyahona. Oh, engke di kitu-kitu di oya-oya guprak manuk hiber. Tah manuk manyar teh tukang malingan pare nu aya di sawah. Baheula mah nu maling di sawah teh manyar. Manyar kuari mah make dasi. Beda rupa doang sebenarnya. Manyar namanya teh eta kene. Nah dirupakeun ku Kangjeng Nabi Isa dibentukeun manuk begitu-gitu aju ku Kangjeng Nabi Isa ditiup begitu ditiup hiber bisa sasada coba eta lempung dibentukeun manuk ditiup hiber jadi manuk beneran pan eta lain bantrak-bantrakeun nu mantak baheula mah eta bangsa tukang ngangon-ngangon karena itu tukang ngangon ge nyokot lempung nu hideung diemple-emple aja di bolongan ditiup ngan teu jadi manuk sasada doang tui di bolongan kiri katuhu nggak dikitu-kitu
cek nama pajar manuk berenanan puguh eta mah lempung keneh nurutan Kangjeng Nabi Isa ngan teu kesampean aya dongeng naorekan eta patani baheula teh aya dongeng naoreng pangangon teh wasak nyieunnan tina lempung mane rapi gitu-gitu kunyana aja udah tiup di bolongan pinter jasa dibawa ka imah kolotna ngamuk ulah dibawa ka imah ulah sok ditiup kos kitu kunaon sok eueuh beas di imah gabah sok hepek siap cerekan kana mun mawa olah olie eta ka imah bangsa nu huhu nu karar itu tah bangsa suling bangsa olah olie aduh dina naon garang-garana itu trompet termasuk manuk nu harus cerekan ngomong piceun kunaon ye gabah hepek sia moal aya eusian atuh kuari mah atuh penekol sekali itu dibawa ka imah mata eueuh gabah di gabah suling dibawakan ka imah gitar dibawakan ka imah baheula mah anti imah diasupan ku nu geus kitu mata budak angon teh neundeuna ge jauh ti imah besi dicarekan ku abah kuari mah abahna suling sia ka mana coba aing nyobaan ieu tolol bapak beda zaman kamari ieu zaman kula leutik jeung zaman ayeuna jauh bedana masyaallah zaman murni budak nenden olah-olie nenden suling nenden mamanukan ge embung di imah di saung bae di dieu tadi tutupan ku nyana ku talokop kunaon diteuneung dia besi kanyahoan ku abah budak kuari mah talokop ge teh nyahoan talokop teh talokop awi denden di dinya besi kanyahoan ku abah ku emak sok nyarekan isuk-isuk kakarang ditempo deui jujur jasa budak baheula masyaallah embungeun mawa nu kitu ka imah besi teu dahar cenah ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nyen mamanukan tina lempung ditiup hiber sasada jadi manuk beneran tongkon ku jelema pohara jasa Isa tah eta keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis mana deui keistimewaan teh tambah deui keistimewaan anu nomor kalimana wa tubriul kaopatna wa tubriul akmah wal abrasa biizni bisa nyageurkeun anu buta bisa nyageurkeun nu lampang nu buta bae nu sakitu hesena bisa dicageurkeun lampang nu sampai ka ayeuna eueuh obatan ku Kangjeng Nabi Isa mah diusap doa aya jelema buta usap Kangjeng saya bat muka aya jelema lampang corop usap bat aya jelema kitu nu sok baruntung danon ngaran-ngaranna lepra kusta lepra usap cager komo nyeri huntu mah di dieu doang cager nyeri huntu mah geus asal di dieu geus cager we ieu keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis salam masyaallah paling dahsyat deui nomor kalimat wa tukhrijul mauta biizni waktuna Kangjeng Nabi Isa alaihi salam bisa ngahudangkeun jelema nu geus maot nu geus puluhan tahun ratusan tahun ribuan tahun di jero kuburanana bisa dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ieu teh alat mukjizat jang tablighur risalah supaya umatna iman ka Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa teh utusan Allah dibere keistimewaan coba Isa mun bener maneh Rasul Allah tah kuburan coba tah ulah nyieun manuk geus nyieun manuk mah jadi emple-emple kitu kadeule tah di jero kuburan hudangkeun teh Kangjeng Nabi Isa mun kula bisa ngahudangkeun mana iman kami ditepak doang ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal makbarah go biidznillah bukanya na teh nu kaluar teh jelema hideung kos orang Afrika nyanyi bari goyang-goyang tong teng 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 eta kabeh hideung we beu Isa sihirna pohara amat sihir tuh padahal mah eta teh mukjizat coba tanya cek kaumna ditanya mananta saha anjeun abdi hirup di zaman raja di zaman Kangjeng Nabi Daud alaihi salam pagawean naon anjeun baheula keur zaman Kangjeng Nabi Daud ulama neuk nyaingan Kangjeng Nabi Daud mah suarana bagus aju kula sok nyaingan tapi teu kasaingan kula mah jore bae jadi kula teh penyanyi di zaman Kangjeng Nabi Daud mane iman teu ka Kangjeng Nabi Daud alhamdulillah kula iman ka Kangjeng Nabi Daud kumaha masyarakat geus kadenge
alah sihir tamah coba balikan deui dibalikan deui balik deui irji bismillah balik deui ka jero sok nutup deui kuburan masya Allah diiring-iring deui ka jeung Nabi Isa coba cek kuburan nu ieu tah kuburan ieu kuburan satah mun kula bisa ngaudangkeun anjeun iman beneran benar kuari atuh coba maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Isa rasulullah engke udangkeun heula dihudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa ya sahibal maqbarah bum bismillah udang dengan izin Allah dan iradat Allah blak muka assalamualaikum ya Isa waalaikumsalam cek Kangjeng Nabi Isa man anta ana Yapis ibnu Nuh kuli kuring ia adalah Yapis putra daripada Kangjeng Nabi Nuh masya Allah kurang kumaha cek kaum lagi balikan deh oke heula cek Kangjeng Nabi Isa ditanya heula anjeun nyaho ka kula nyaho saha kula Isa alaihi salam kula teh sebagai naon Rasul Allah saha jelema anu iman ka Isa kuari salamat lamun jelema teu iman bakal cilaka ulah kos kitu balikeun deui ka kuburan wah nu bae dakwah blon masya Allah cek Kangjeng Nabi Isa RJ biidznillah balik deui ka jero kubur loba-loba deui nu dihudang-hudangkeun ku Kangjeng Nabi Isa tatap bae teu iman sebagian kecil nu iman ya Allah ialah keistimewaan Kangjeng Nabi Isa alaihis wa idz kafaftu bani Israila anka idz jitahum bil bayinat ingat Isa anjeun waktu dikejar-kejar ku Yahudi ketika anjeun nyampaikeun dakwah ketika anjeun nampikeun risalah titah ngimankeun ka aing cak Gusti Allah ieu teh di akhirat maneh teh titah nauhidkeun ka aing jeung titah percaya ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai rasul aing kemudian anjeun ngaluarkeun berbagai mukjizat-mukjizat ti aing tapi geuning umat-umat Yahudi mah tetep bae mempertahankeun gede huluna tidak iman ka anjeun bahwa anjeun teh sebagai utusan aing endahan dikejar-kejar anjeun teh pan anjeun teh dikejar-kejar begitu deuk beunang pan anjeun diangkat ka luhur langit aing pan eta cek Gusti Allah nunah anti kejaran Bani Israil Yahudi nu rek ngabunuh anjeun ingat iz kafaftu ketika aing nahan Bani Israil ka Bani Israil anka terhadap anjeun hina amu bikotlika ketika eta Bani Israel dek ngebunuh anjeun ijtahum bil bayinat ketika anjeun menyampaikan risalah ka manehanana dengan berbagai mukjizat faqala alladziina kafaru kumaha cek jelema-jelema nu kafir faqala alladziina kafaru minhum in hadza illa sihrun mubin Yahudi nu kafir kana karasulan Kangjeng Nabi Isa ngomong nage inte aya haza anu ku anjeun disampaikan berbagai mukjizat ieu mah teu aya naon illa sihrum mubin sihir ieu mah Isa dina hadis dina ayat lain mah dicaritakeun illa sahirum mubin ai sahirun mah isim fa'il ai isim fa'il mah berarti ka Kangjeng Nabi Isa na anjeun mah pasihir Isa percaya ka Kangjeng Nabi Isa alaihis keistimewaan luar biasa Kangjeng Nabi Isa hiji deui wa idz auhaitu ilal hawariyina an aminu bi wa bi rasuli ingat anjeun Isa ketika kaula ngawahyuan ka kaum hawariyin maksudna mere ilham amartuhum ala lisanihi aing marenta ka kaum hawariyin atas lisan Kangjeng Nabi Isa supaya minubi wa bi rasuli ariman anjeun ka kaula ya ne ka Gusti Allah jeung ka rasul kaula dibere ilham qalu ngucapna kaum hawariyin teh kumaha amanna washhad bi annana muslimun kaum hawariyin teh pengikut-pengikut Kangjeng Nabi Isa ashabu Isa wa khawasu pengikut Kangjeng Nabi Isa anu kuat imanna ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam anu dibere kaleuwihan kaistimewaan terus tutur-nutur Kangjeng Nabi Isa iman dibere ilham ketika kita iman ka Gusti Allah jeung ka Kangjeng Nabi Isa
nyana ngomong na amanna kami iman ka Kangjeng Nabi Isa, iman ka Gusti Allah, iman ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Kemudian wasad saksian ku anjeun Isa bi annana muslimun, kami mah jelema nu muslim, iman ka anjeun, iman ka Gusti Allah jeung iman ka anjeun. Saeutik kaum Hawariyin teh nu ngabantu kana kalangsungan dakwah Kangjeng Nabi Isa alaihi. Kumaha eta cek kaum Nasrani dulur kebehan. Ingat, tiba heula datang ke kiwari asana zaman mencatat eueuh duana manusia model Isa. Oro keneh bisa ngomong. Lahir suci ti wanita suci Maryam alaihi salam. Barijeng tanpa bapak, kesucianan nu luar biasa. Kanyahona mulai ditulisan berbagai tulisan jeung rahasia-rahasia hikmah Injil, Taurat, Zabur nyawan moal ayat tanding manusia model Isa. Kemudian nyana bisa nyieun hewan, bisa ngahudangkeun jelema nu pararaeh ratusan tahun, ribuan tahun. Bahkan keistimewaan nyana bisa hiber, bisa nyiples, guys. Setelah Isa tidak ada, sekarang kita nobatkan rame-rame bahwa Isa adalah bukan manusia, tapi Isa adalah Tuhan. Setuju? Cak kaumna setuju. Ulah letik-letik atuh saya setuju na. Nu gede. Dengan keistimewaan Isa, mulai dari kelahiranana sampai kanyana dakwahna istimewa moal aya tanding ti baheula. Dan sejarah mencatat sampai kiamat pun tidak akan ada bandingannya Isa alaihi salam. Kita nobatkan Isa sebagai Tuhan. Setuju? Setuju. Maknya pangeran dinobatkan ku manusia. Otak pikir. Aing memeh Isa pangeran saha? Maknya manusia, Isa manusia dilahirkan hanya jadi pangeran. Teu harti. Ayatna ye saking keistimewaan anak bisa ngahirupkeun nu paeh, bisa nyieun manuk dihirupkeun dan lain-lain sebagainya hikmah nu geus nu encan bisa kanyawan ku Kangjeng Nabi Isa. Ja nu kieu mah adalah pangeran. Kita nobatkan Isa adalah Tuhan. Pembantu Isa Rohil Kudus Tuhan. Pencipta alam Tuhan Allah Tuhan. Tiga Tuhan, Tuhan Allah, Ruhul Kudus, Jibril, dan Isa. Tiga menjadi satu, Tritunggal. Tiga, tunggal satu, tiga jadi satu. Itu adalah Tuhan. Kuari diganti 3 in 1. Sampo. Masya Allah. Ini baraca ya orang Kristen ya keistimewaan ya. Nu paling pakai dalil. Adu kekuatan yang Islam di Amerika. William mengatakan tidak ada manusia seperti Isa. Sebab mana manusia yang bisa membangunkan orang yang telah mati. Padahal Tuhan Syekh Abdul Qadir lebih dahsyat tibatan Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Isa mah ngahudangkeun jelema. Gum biiznillah. Kang Syekh Tuhan Syekh Abdul Qadir mah lain kitu. Gum biizni. Tandingan kusia. Tuhan Syekh Abdul Qadir, Kangjeng Nabi Isa mah gum biiznillah, hudang dengan izin Allah. Tuhan Syekh Abdul Qadir mah aing moal make biiznillah biizni aing mah. Gum biizni, hudang coba eta. Jang nandingan Kangjeng Nabi Isa beusi dianggap Tuhan Allah nyiptakeun Tuhan Syekh Abdul Qadir. Nu matak di break up teu meunang. Berkumandang Tuhan Syekh Abdul Qadir ajaran-ajaranna di berbagai daerah. Naon sebabna? Sebab Kristen bakal kaledek. Lamun itu mah seorang rasul. Syekh Abdul Qadir mah umat daripada Kangjeng Nabi urang. Kangjeng Nabi urangna beuki leuwih pohara mun daekeun. Umatna bae gumbi inilah. Gumbi ini gitu, lain biinilah deui. Masya Allah. Nah cek William tidak ada manusia seperti Isa.
sebab burung diciptakan dari tanah buburungan ceknya nak buburungan mamanukan siapa buburungan heran aing hese teh bahasa Melayu segala buburungan kan urang mah mamanukan aing nama burung-burungan henteu menang buburungan salah tamun buburungan burung-burungan aing mata karere bahasa Melayu mah geus hayang aing lah kecuali aing bahasa Melayu nu internasional bisa aing gitu mah bangsa Melayu cengkareng gondrong bolang teu hayang aing mah teu hayang mata aing teh dikembangkeun ka situ yo gua cariin lu aigok di sini eta maka aigok masyaallah kahayang urang mah ulah maka aigok kan aigok mah Sunda ya lu kemana ayah yo lu nggak ada gua nggak lihat lu kemana ayah ya dari tadi gua di sini iya gua nggak kelihatan ya cuma ke pasar doang sebentar sepatan itu bahasa asal geus kos itu sepatan geus teh tapi lamun gondrong lain deui kumaha apa kumaha tong apa ini lu dari mana tong oh dari sono kecem jasanya cepat sakumaha kereta bis wae Masya Allah cepet jasa masuk tong hah masuk tong hah lu sama siapa tong aduh aing mal deui ngobrol jeung nini hese di gondrong we jasa jeung nini nu baheula teh waduh cepet jasa gondrong mata aing teh hayang aing malah gondrong kos kitu jasa cepet jasa du ngomong sok mendek marah bae pan mentek nu geus teh hayang aing Betawi ya deh Betawi lain nu andak ulama bisa ge Indonesia na intelek bisa ngan tilok dipake jadi pohon deui eta tadi aya buburungan gitu kan urang ngapan ngeunaheun mamanukan ngeunaheun kan tapi kan di Indonesia mah lain buburungan burung-burungan sabodoh lah kumaha sia bae cek William tah bisa nyeun mamanukan tina taneuh kemudian ditiup jadi manuk beneran saha eta mah henteu kudu Kanjeng Nabi Isa Kipalak baheula Kipalak Bogor anu tadi diasupkeun ka botol teh tak Kipalak tah nu Soeharto Soekarno teh datang bae ka Kipalak Soekarno ira hayang datang ka Kipalak Masya Allah matak dibere ilmu na ku Kipalak Soekarno teh termasuk Tiki Hairun lain leutik-leutik jelema Kipalak lantaran bisa asup ka botol eta manuk dicekel ku nyana batu dikieu-kieu bisa jadi manuk Kipalak kata komo atuh itu mah Syekh Maulana Hasanuddin mah waktu dek tarung jeung rawayan jeung kitu pucuk umun rawayan boga ilmu pucuk umun teh sadeuleu matanyana bisa hiber eta ilmu pucuk umun dites ilmu pucuk umun mah 40 imah lamun geus bisa nyebrang 40 imah eta berarti geus lulus kumata kuari di rawayan mah imah kudu 40 bae eta teh ilmu pucuk umun ngaranna jang leng-leng nyaritakeun ngetes ilmu pucuk umun 40 imah deuleu hiber mun geus ngalengkah 40 imah berarti geus bisa diteruskeun kuari ge masih keneh engke ka ditu satungtung deuleu sat hiber ditandingan ku Syekh Maulana Hasanuddin di tandinganana ngadu kotok itu mah kotokna geus jago menang male sedengkeun Maulana Hasanuddin mah panteu mawa kotok-kotok kotok jalak biasa culak cilik Maulana Hasanuddin leh cek Maulana Hasanuddin aya balokeng ye balokeng bae di kieu-kieu hei balokeng sia jadi kotok jalak berem kongkoromo hebat atuh boro-boro Kanjeng Nabi Isa Syekh Maulana Hasanuddin nu belah dia putra daripada Syekh Hidayatullah bisa nyiptakeun kotok jalak berem ti balokeng kakarak manuk manyar temlah kecil nama kos gitu mah tuh balokeng begitu diadukeun atuh balokeng mana eleh atuh deuk kumaha elehna aja balokeng nyinganan atuh tinggal sama Maulana Hasanuddin we mantep biasa ya kotok cek cenah ieu atuh batur mah teu jarahoeun pan nyana doang nu nyaho moal eleh kotok aing mah kajeun kumaha ge bener bae lantaran nu eleh tanding kedua minggu hareup hari Jumat badasar tadi tukangan Banten aya kadinya tanu rame ya oke geus balik nu eleh nu menang tarung kedua kali
bingung ngelehkeunana kumaha lain ilmu leutik-leutik ya ilmu pucuk umum teh. Nah aya Ki Soleh Gunung Santri asistenna. Waalaikumsalam. Bangun puyengkeun amat jeung bingungeun amat aya naon Sultan. Pan urang Jumat pas asar kado kotok di ditu. Ai si eleh ye, si eleh. Ulah bingung-bingung cek Soleh tuh bagus Soleh. Ai kitu sia boga kotok. Henteu. Pana tuh bisa ngaulah bingungan, kula bae jadi kotok. Je. Bisa sia, bisa. Coba buktikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bi'aunillah wa bi. Mali teruskan ku aing. Ku sia tah direkam sia. Aya babacaanna. Bi'aunillah wa bi qudratillah wa bi terus bismillah doang babacaanna ulah napas bismillahirrahmanirrahim bismillahi ay bi'aunillah wa bi qudratihi wa bi iradati dan lain sebagainya 9 moal diteruskan sia mah emang kitu bae ngajina guguruna embung coba cek Sultan brek jadi kotok ngan kuari mah jalak hejo tadi jalak beureum balokeng atuh pan balokeng mah beureum bari mah jalak hejo cek Sultan Banten sia aja pisan ilmu sia tapi lamun lain dek tarung ulah wani-wani sia nyarupa kotok di hareupeun aing dipencit sia ku aing moal cek teu bogo Soleh ieu mah deuk ngahargaan ka tuan we ja ilmuna ge meunang ti tuan geus urang deui nah geus siap pa Jumat geus sia ngarupa kotok ka dieu bener bae eta salat Jumat terus langsung ke kesultanan kuari siap asah gerang ngaru pakotok coba kongkorok mau rada gede sorana atuh Soleh jeung anana atuh tah mah pongkolongo Cak Sultan Maulana Hasanuddin ulah pati lu kongkorok kieu aja ngadu mah ngadu wae Masya Allah dibawa ke Tuan Syekh Sultan dijingjing ayo di kalangan geus gede hate moal eleh kotok aing pokona mah nu eleh baca 2 kalimat syahadat tanggung jawab kotok aing moal eleh cak pucuk umun ulah sombong heulanan kotok aing teh meunang malena bulanan tahunan geus bake awi buta awi dempet Gus macam-macam tah eta mun aya awi buta, awi dempet eta pucuk umun eta. Kepercayaanana. Wari lompat ka Cikupa, baroga urang Cikupa tolol tah Cikupa. Nah, diusap-usap make eta cak pucuk umun. Aya ngado? Wah, ear-earan atuh jelema sabuatan tumplek kabeh. Wah tuh bagus Soleh. Ngadu dah. Itu Gus kongkorongok deui nyaman teh. Itu kongkorong nang tangan pan. Kotok teh pan kitu bener teh. Atuh siapa osok ngeuleuh jing. Pemain kotok kabeh horenganan. Masya Allah. Nah, tidinya kongkorok pas. Iya. Iya, tuh bagus Soleh. Kongkorok sia sakali mah. Kongkorongo. Kageteun urang pucuk umum kitu amat ya. Asana lain suara kotok teh mah. Dar diadukeun eleh heula lain eleh semu eleh kapacok heula wah urang pucuk umun surak sia lalab beakeun geus kagitik deui kakarak mulai atuh jelema jingan sepira ngalawan ku otok atuh sia dah eta mah atuh tangkisanana jeung sepakanana kos lain kotok bae. Kos lain kotok tapi disepak siat. Guliting keluar kalangan. Wah, cak pucuk umum parah amat disepakan. Wah, lain bantrak-bantrakeun lima kotok. Cekel deui kotok, diadukeun kalinya. Tatatatatatatata. Buah, disuekeun. Brak. Aduh, cak Maulana Hasanuddin mah kitu-kitu deui atuh. Datang ka ucutan kieu ieu bohong. Datung geus eleh pucuk umun sadat tetep bae teu daekeun sadat sakali deui nista maja utama ngan teu dilanjutkeun ku Maulana Hasanuddin akhirna tetep datang ka kuari pucuk umun ieu mah keur carita naon boro-boro
Kangjeng Nabi Isa Syekh Abdul Qadir bisaeun termasuk Sultan Maulana Hasanuddin balokeng ditepak jadi kotok Syekh Muhammad Soleh ngarupa jadi kotok kecil tamah make jeung di pangeranan Kangjeng Nabi Isa kakarak bisa sakitu bae ge nah berarti teu kaharti ku jelema nu lurus otakna nu lurus pikiranana nu iman ka Allah jeung iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya aya pangeran dinobatkeun nya aya pangeran jajadianan ku sebab boga kaistimewaan dipangerankeun teu kaharti sing hade na ieu lah kuari merajalela Tangerang dikuasai pembangunan gerejana sing hade geus urang tingali di Sumarekon tingali di BSD di berbagai daerah gereja maruncul padahal bupati na muslim padahal DPR na muslim mayoritas padahal camat na mukmin jeung muslim padahal lurah na muslim tapi kok tanda tangan nyana teh wanin 10-20 juta atau mobil ratus juta awakna dek dibeuleuh di neraka jahanam inggis amat aing boga lurah kos kitu inggis amat aing boga bupati kos kitu inggis amat boga gubernur kos kitu naon bedana tuh gubernur muslim jeung lain muslim mantak naon atuh bedakeun saeutik cenah kan demokrasi deuleuh heula lokasina geus memungkinkeun apa henteu harus ada izin warga yang betul-betul sudah mayoritas Kristen ieu mah di tengah-tengah muslim nyeun gereja teu kaharti aing mah duit lumayan sia kabita ku duit di dunia bisa meuli mobil Avanza bisa meuli mobil Innova bisa meuli mobil Mercy Baby Ben Volvo Lexus dan lain sebagainya sabarangeun ana mobil sia dikelebokeun di neraka dipanggang sia bupati dipanggang sia camat dipanggang sia lurah deuleuh ku sia tang ngerecekna sate awak sia bakal leuwih tibatan sate ngerecekna ridho dengan ayana agama luar Islam naudzubillah min dalikum mahamun anak urang naudzubillah min mentak sing hade ajikeun anak urang ke nama santren kuari mah lain lalawar hese ngandelkeun birokrasi pemerintah hese luar biasa geus kuari mah urang pa bisa-bisa lantaran duit dan lumayan ti Roma duit datang ke Indonesia luar biasa ti Vatikan datang ka dieu luar biasa eleh debat nyana melalui birokrasi logor anu luar biasa nah ieu mah geus teu bisa disimpen ti sumput salindung tapi tetep bae di mana aya nu ngabangun perjuangkeun batur ye memperjuangkeun hayang atuh urang memperjuangkeun mumpu mantak naon nyana di tengah-tengah urang berjuang supaya jadi atuh mantak naon urang nu mayoritas berjuang supaya ulah atuh gitu bae aduh berjuang datang ka lurah datang ka camat nah lamun ti ditu camat dibere duit endek tanda tangan urang bere golok mat kada leuh aja naon ya golok paranti naon ya paranti masjid kotok embe poe ieu paranti masjid naon cek camat ulah sok kitu gitu gugurkeun tanda tangan golok nyangsang sia ieu teu nyaho aing turunan naon kitu ngaranna tah Masya Allah sia mun teu nyaho aing urang teureub teu nyaho sia galagat orang teureuk sia aing mah kajenting paeh ge sabilillah asal ulah jadi gereja awas sia beuheung sia urang mana sia camat di pan ieu mah bupati da ku aing diringsekeun atuh ngomong-ngomong ngeulanan urang jang naon kajawaraan teh tah kos kitu ai di pabrik ku tutang ketenteng hanya hayang jadi satpam doang golok nyangsang ai ieu diantepkeun hudang teureub hudang waru udang pasar kemis di pasar kemis mah tilok ieu gelut dengan menangan doang pasar kemis mah ai gelut mah tilok ngan jadi raja eta orang pasar kemis nu gelut mah orang sejen tapi nu jadi raja orang pasar kemis belum tak pasar kemis geulah keur carita dinobatkan menjadi Tuhan teu kaharti karena boga keistimewaan dinobatkan jadi Tuhan menya pangeran dinobatkeun ku manusia tetapi ai katutupan mah pan batin masya Allah geus datang ka kuari didawahkeun kuari ge sing ade beusi aya nu make baju putih ka luhur hideung ka handap sing ade anak urang bejaan Kristen tah
Kristen Kiai kebenaran makan gitu ada dah oh ya mah palingan sekopi ya mah ya Dayalah caritaan dina Al-Quran nu bakal ditanya ku Gusti Allah jada yaumal kiamah nu bakal disaksian kadenge ku urang kabehan urang memeh kiamat jaga geus nyaho heula ti heula nyaritakeun keistimewaan Kangjeng Nabi Isa nu kemudian dinobatkeun ku masyarakatna menjadi Tuhan Tuhan Allah Tuhan Ruhul Kudus Tuhan anak atawa Isa ulah urang mah pangeran mah hiji la awwala lahu wa la akhir awalun bil ibtida wa akhirun bil intiha hiji bae Allah subhanahu wa ta'ala urang kudu percaya ke Rasul Allah percaya ke Kangjeng Nabi Isa bahwa Kangjeng Nabi Isa lain pangeran Rasul Allah percaya ke Kangjeng Nabi Musa lain pangeran Rasul Allah percaya ke Kangjeng Nabi Nuh lain pangeran Rasul Allah 25 Rasul wajib dikanyahokeun lain pangeran Rasul termasuk Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lain pangeran Rasul pangeran mah hiji Allah subhanahu wa ta'ala bakal nyaritakeun kahayang kaum Hawarin pecinta-pecinta Kangjeng Nabi Isa anu nyana selalu mengikuti Kangjeng Nabi Isa ke boga kahayang mohon ka Kangjeng Nabi Isa ke minggu hareupeun teu kaburu ngabesan wallahu alam